ngarasa bingung mah ieu kuring kudu kumaha ieu kapati. Duh kacana Den. Da mamang ge bingung. Nu ngalamar meni alut-alutan unggal poe. Durang peuting hadarupana. Eta mah terserah Aden ayeuna kedah kumaha. Ayeuna mah kieu we cenah para pati panggil. Kula rek masrahkeun ieu nagara samentara ieu kaulah hayang ngalalana kaleuweung. Naon saking ku bingung ieu kaula rek niiskeun pikir mah. Mun cara urang mah aya senjata mamawa we jamparing mamang besi aya manuk-manuk di leuweung. Atuh cenah mamang mangiringan cenah Den. Ulah higaning ka leuweung ka langit hejo mana oge ka dasar laut. Lamun bisa mah mamang mangiring bae. Tahayu cenah ija. Jadi ieu nagara teu dipasrahkeun ka gegeden sabalaheun nyaeta ti Raden Sukma. Basana Raden Sukma kaula rek ngalalana ka leuweung, kula rek niiskeun pikir di leuweung. Tah jeung ieu si mamang ieu mah hampir mah. Eta si mamang bungah saya hinggana. Diajak ku raja, diajak ku ratu. Waduh, ngan hadarupan dengan henteu manehanana. Sing kuring kak mah bulu punukna nyala lentrik. Ya waktu bungah bulu kiangna ge haradidang. Oh, meureun. Nah, sapanjang jalan leuleungeun eta budak teh. Budak ngoranu kasep si horeng teh raja teh. Teu sangka teu kataksir ku sadayana parantos jadi raja. Barang lempang turun gunung ungah gunung teh banurungsit mapai-mapai pancaniti. Leuweung anu geus teu kasorang ku sifatna manusia kumanehna disorang. Eta si mamang anu geus kitu leuseuhna nuturkeun ieu Raden Sukma. Mapai-mapai padang pasir, nete-nete banurungsit mapai-mapai pancaniti. Eta teh Raden Sukma kakalayangan bae di leuweung berang peuting. Saya berang saya peuting ningali kanehan di leuweung sapohoan rupa-rupa sato. Dina monyet, rupa-rupa monyet nu bodas nu hidung. Mang rame bener di leuweung. Kade mang pakakas ulah jauh mang. Den itu monyet nu gede bangunnya engkeun wae ka orang sokin nyamer we cenah ngomong deui. Kamu mang insyaallah. Paur yang kemos we ka mamang itu deui mata geus melotot batu di luhur teh. Pokona hantam ku pakakas nu jamparing mah. Tah istunung berang peuting Raden Sukma teh geus eueuh ka keueung aya di leuweung. Anu akhirna barang lungsur ka palih lebak Raden Sukma ningali nu gelis nu keur tata mani herang mencrang. Mang ieu nu disebut kuntilanak teh. Wah bener Den. Sebab teu kaharti ku akal di leuweung anu sakitu harana aya hiji awewe nu kacida gelisna. Ieu mamang teu ngarti jelas ieu kuntilanak ieu. Ieu bidadari. Tahauna kumaha mang? Kieu ayeuna mah Den, leuwih hade urang jamparing betes. Cek Raden Sukma mang, lamun ku urang dijamparing ieu sok sieun aya mantakna. Ayeuna mah kieu urang awaskeun ge ti kapedihan. Terus urang awaskeun ti kadeuketan. Aya rupa-rupa manusia, tapi sok sieun ieu teh jin merkayangan setan anu nyaru-nyaru ka sifatna manusia. Barang dideketan ku si mamang bulu panona mani tepi kalebah marurag. Cek lu bohong tema Gusti Aden, ieu bulu mata mamang tepi kararagagan banget ku ningali gelis saya hinggana. Di negara urang putri-putri nu aralus lamun dibandingkeun rupana sarua majeng diritna. Dan lamun diakurkeun jeung putri di urang geus sarua jeung diritna mah. Beungeut putri nu aya di negara urang jeung dirit ieu
waduh bener mah Jauh tuh. sanggup itu mamang nyamperkeun sok si nekuk den tah ieu mamang kan nyebut gelis tapi si nekuk anu ayeuna ku Raden Sukma disamperkeun kalayan nyanggakeun muluk salam assalamualaikum waalaikumsalam alhamdulillah manusa mah dedeh teuing nu gelis kaulah hampura dunia akhirat ngaganggu ka anjeun teu sawios-wios sana Gusti da abdi teh nuju prihatin nuju sangsara nuju kerep abdi teh ngentelkeun peuji tuh putra saha anjeun teh ari abdi teh kawit mati pertapaan Argapura jenengan anjeun saha dan ayuh si Manasari Gusti ieu mah ti pamajikanin teh jadi tecel Raden Sukma cocok kaya hinggana gelis kumaha lamun dibawa ka negara akang basana eta nu gelis kang wah gani siang janari tengah peuting teh mangga abdi nyangakeun eta nu gelis dibawa eta si mamang anu puhara bungehna kakarak aing mangih dunungan kacira cocokna moal teu geger ieu di nagara nyangan anu gelis menang ti leuwih gelis awewe urang kota sebab cek si mamang den ai di kota mah ieu sagala palsu ye ayo mah halisna ieu orsinil teh ieu rambutna orsinil den sagalana ge orsinil ieu mamang cocokna mah ieu ye ayo nu di kota mah ieu ngalamar ieu mamang mapaur den halisna aing nongeng ka luhur eueuh we orsinilna mah eueuh ieu teh jeunan lobana mah waduh cocok den ieu mah ye tah anu mudah-mudahan den sing nikah jodoh, sing nikah dedeh, kan jadi bojo. Mamang mah bunga anu amar watasuta. Lamun dibandingkeun jeung Gunung Himalaya agung-agungan manah mamang. Nuhun we cenah mah. Geus kitu Allah nuduhkeun kana jalan. Anu sakira-kira maslahat. Anu akhirna ieu nu gelis teh biki kalabah ditikah ku Raden Sukma dalam rumah tangga repeh rapih Raden Sukma nu aya di leuweung anu aya di hiji nagara di nagara timul kasuburan kamamuran aman gemah ritah loh jinawi sadaya pala putri-putri anu aya di nagara geus teu waniun ngalamar ka Raden Sukma ku sebab parantos kagungan bojo milih gelis tibatan istri nu aya di kota. Teu kacaritakeun ieu nu gelis ke rumah tangga jeung Raden Sukma. Kacaritakeun deui aya hiji nagara kagungan putra mung hiji-hijina. Eta putrana gelis memang oge kaceluk ka awun-awun kakoncara kajana pria bintangna parawan di eta nagara. Ai jenenganna Den Ayuh Wulansari. Ai nu tadi mah Den Ayuh si Manasari, ieu mah Den Ayuh Wulansari. Eta Den Ayuh Wulansari cirik balilihan bae aya model teuing saur si raja neng mama teh kagungan putra hiji-hijina coba atuh ku neng geura pilih lamun neng parantos karep kagungan paroge tah di ieu hiji nagara teh raja boga anak hiji-hijina gelis teh ngan cirik bae mun anak raja mana, lamun anak sudagar mana, lamun anak menak mana. Ulah isin cenah ka mama, hek we geura carioskeun, pamegat nu mana cing.